kadang kahaja kadang teu dihaja. Ya. Numawi yakin musti kening hirup lintang ti saling hampura antara jeung urang jeung urangnya. Pada-pada we lebah eta timbalan geran timbalan. Aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng purwa ngagingsi lingi dongkap ka dieu. Bujeng hingga kapunut marganing tenaga larapati kasangakeun khusus kangge salira Gusti Prabu umum kangge nagara. Memang nuhun. Memang aya perlu aing teh timbalan. Ke saacan pok balaka cumarita kaula. Senopati kahareup maneh, senopati. Jadi kahareup maneh. Payung deh nya. Nun Sri Padukduk Padukduk deh. Paduka maksudna nampi kana pangpagia salira kalayan pangabaktos kaunyuh panjenengan Gusti Prabu ditarima Senopati kawuwu Kakang Pati nuhun kiadi punten kapegeran sawios kalih perkawis hapunten tina naon rupiah kalepatan pilih kirang tata titik duduga sareng priyoga maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuh sareng mamanahan mugi Gusti Kolbu jembar manah nu ditedak ku jisim abdi ngeran urang pada-pada euy laras Gusti kalayan aya pikir saeunaon ieu teh ngahaturanan linggih jisim abdi pinggir kompleks aya pikir saeunaon bade muka kapling ati nepi kumaha ieu teh bangsa diajeng-ajeng Gusti Prabu ieu saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan maneh duaan geus nyaosan kana pangangkir di malam laras kadua ti eta cunuk kana waktu prapta kana mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari ku diri kaula urang bisa riung mungkulung bongkok ngaronyok di karaton bari jeung simpe dina digawe dagening najan urang pagaliwota unggah poe di karaton patanya jeung biuk saperti kieu mah arang langka kapeto kauger ku gawe sewang-sewang sidik akang di karaton atuh salira duaan nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan iya laras tak ayeuna waktuna nyacapkeun ka sono ka maneh kabeh sono aing teh isami perkawis sono komo abdi Gusti ka salira teh sono pisan aya langkungna tibatan kapun bojo sono teh nya kapun bojo mah sono oge aya arana nya komo lamun resiko kurang waduh jeung jamotrot jeung manyundi leuheung lamun geulis mah pun bojo teh sakitu monyong teh jeung keur kurang denge ongkoh deui pun bojo teh nya ai kasalira mah sonona nakar pisan rek teh sono kumaha atuh Gusti jisim abdi teh da sidik ti bibilintik ti kapungkur ti kawit jadi dugi ka ayeuna teh kaula teh sasara syariat majisim abdi teh kajasaan pisan ku salira kahuripan kulawarga simpuring jadi ngilu neuneun eusi beuteung mihapekeun beuteung komo bari jeung salira mah jembar manehna teh can pernah kacarekan simpuring cacak telat oge salira nya
menikah istuning asyak ngahampura we kasimpuring deh sono Gusti malah lamun dibandingkeun jeung gunung anu tinggal geurna di alam dunya asa gede keneh ka sono simpuring ka salira nah sia teh aslina abdi mah nya kitu da model abdi ka si aping cupu kitu sonona teh nya ya deui jabati eta mere layang pangajen ka anjeun duaan nyaeta dasar tina rasa rumasa kaula selaku raja di negara narpati di negeri yen kajasaan pisan dina ngeuyeuk daya ngolah nagara teh dina nepikeun program-program pamarentah karahaya minangka pertuaan teh bisa ngahampangkeun karupa hal pagawean kaula di negara jeung nu kapana ku dari kaula anjeun duaan teh istuning teu ngijing sila bengkok sinembah satya satuhu ka diri kaula khususna umumna kangge ieu nagara Banjar Kancana ieu da paratos jeung kewajiban kangge kaula kitu oge ya abdi Gusti terus jadi kewajiban perkara eta mamangga tadi oge pan tadi disaurkeun ku jisim abdi oge disanggemkeun yen jisim abdi teh pan gede kieu teh panti salira dasarna tina padamelan lamun cimpuring mah lamun nyodekan kana pagawe usarangan megatkeun rejeki anak nya moal bade baha kana tinimbalan malih cek bohongna mah bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge disebakeun kangge salira tong bujeng hingga suling anu silung omongan masyarakat kasalira simpuring tatamengna oge nya tong disebut jeger Sukamukti lamun teu bisa kitu mah dibabat ku abdi nya kitu Gusti tapi lamun daerah mah punten heula abdi mah Gusti nya nah sakitu sapina pilumpangeun lain pina pilumpangeun pun bojon rada galak langkung galak ti Gusti sok nyakar nya kitu tadi ga kumis abdi oge kitu hayang mah dicukur abdi teh ngan dicari ku pun bojo tong dicukur sia sing goblok pajarkeun teh mesima abdi teh geus geuleuh abdi teh unggah dahar teh unggah remeh we nyarelap di dieu nya ngada kopi gededekna teh marukana ramiping di dieu teh nya kitu cenah ame serem ame jiga Pak Alit Polda itu da Gusti padahal mah getek kitu abdi teh ngan mung sieun dikurut abdi mah nya susis ya mah bulan susis teh susis bakar suami sieun istri lain kadaharan maksudna ada Gusti ke Kang Pati mah da can boga pamajikan anu galak atuh da urut atuh pamajikanana da baheula ge abdi ge kitu Gusti teh ka Kang Pati naon baheula ge pun bojo nurut ka abdi ngan saprak kapangi beger abdi nurut ka kalu nya eta kapangi wae saprak kapangi beger teh wah tiis awak-awak teh pias getihan padahal maung lain eta pun bojo teh sieun nah nu kitu we diomongkeun keur pasamon kieu teh ana da ieu mah intermezzo atuh meuni nya nyawa teh asa dilak-lakan cek dalam omong cek oman mah nya tangtos dengan laman panginten itu menawi Gusti tah nu matak yakin ieu layang pangajen sing jadi titincakan maneh ka hareup sangka leuwih getol dina mangsa gawe nu rancage di nagara hartina langkung sumanget langkung heuras dina rupaha ngajieun program itu ieu asana dugulupet nyawa ya sabab dinten teu oge tumeli kana janji yen dina mangsa dijadikeun urang salaku pamimpin di negeri malahan janjina oge diungkulan ku kitab
jangjina tohpati jiwa raga hehnya negara jeung bangsa nalika geus janji yakin ieu diri dibaktikeun ka negeri ieu awak disebakeun ka negara geus eueuh miheulakeun kepentingan pribadi tangtuna oge miheulakeun kepentingan umum ya leres sabab urang istuning jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahaya jadi bapakna masyarakat anu memang masyarakat anu sakitu jutaanana tangtu dina ngayakeun hiji program oge dina ngayakeun kawijakan tetep aya nu resep aya nu henteu ya pro kontra eta pasti aya ngan dina sajaroning eta tangtu ieu kawijakan teh setiap ngayakeun program itu ieu tetep cindak nama demi negara demi bangsa hartina teh demi umum leres Gusti gitu pan tadi geus saudara teh mah di dunya mah dua papasangan aya beurang aya peuting aya kulon aya wetan aya kidul aya kaler aya poek aya caang aya hade aya goreng aya simpatisan aya antipati aya wae nya tuna oge da najan buuk sarua hideungna da karap jeung kahayang sarupa-rupa jeung beda-beda ya tah nu matak dina nying hareupan kontra ayeuna yakin urang ulah alergi ku ayana kritikan ulah bau dina mangsa masyarakat nemongkeun kaprihatinan diri nyata ngaliwatan demo pokal unjuk rasa jeung ya laras sabab anu kiwari nu karasa nu karandapan ku diri urang yakin dasarna tina urang kaprihatinan diri negara urang banjarkan cana teh karek hindar tina rupa-rupa hal mara bahaya dina mangsa 3 tahun katukang ya nyaeta pandemi teh wabah teu bisa ilang musibah ya leres timimiti harita nepi ka ayeuna ai nagara batur nagara urang mah masih kene leres Gusti teu kurang anu ayeuna beunang isuk pae pongpang nama dina perekonomian ayeuna ancur-ancuran bener kagencet dina segala rupana penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran anu mamalakna teh ayeuna seueur pebisnis anu digarawe gulung tikar can anu karyawan masih loba nu di PHK ya kumaha cek maneh muhun eta saur salira teh kulantaran ekonomi apung-apungan da sidik nu digarawe pan urang teu diimahkeun keur kaayaan diimahkeun kitu teh pan sidik da aktivitas mah gawe eta teh cicing diimah bari jeung teu digawe lir ibarat hayam dina kurungan dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban tah eta kula da bedeung mah tetep kudu dieusian dapur mah kudu ngebul mamalana loba pisan malahan nganyuk ngahutang urang nyaeta pikeun nambahan APBN negara maksudna mah nyalurkeun bantuan langsung tunai boh sembako jeung sajabana aya subsidi anu tangtu nanging dina prak-prakanana kumaha di luhur kahandap teh kadang-kadang tara nepi Gusti bantuan teh tara nepi pasok aya nu macet nu mata kitu tak orasina masyarakat teh mana atuh bantuan teh mana janji maneh teh ongkoh tingali cicing itu ieu tingali rakyat engkak-engkakan dina jurang kamiskinan tapi punten Gusti cicing rakyat dina jurang kamiskinan cicing rakyat dina kamelaratan hirup marana janji-janji maneh teh euy
gitu deh. Tapi pun dia cepat pula cakap di Imam Ahmad. Bisa ditahan. Lah iso atuh gitu. Kan baik, dah poka, kan baik. Lu penting Pancasilais jeung demokratis. Pun begitu. Mana nak ningali kehandap? Tingali tu nini aing pae, bapak aing perlaya. Kulantaran ieu kejadian nepi ka kieu, mana sumangsi nepi ka tenarapi, leuheung lamun nepi na maka aing, geuning anu nepi na maka dulur sia, we kabaraya sia kitu cenah. Secara memeh terjadi, woi. Kampanye kaitu ka dieu apruk-aprukan ka unggah kampung. Secara memeh terjadi aprak-aprakan ka unggah pedesaan. Didinya merulukna janji, aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Ana geus ngajedog dina kursi kepemimpinan, ngadon culang cileung dengan paling cenah. Luas yang ngomong kitu, lain cek abdi cek batur. Abdi mah tuantur. Sok dina TikTok tingali. Dina TikTok mau ukur cek kodam. Da akang mah eta wae atuh. Moal rajeun jadi pejabat ngan ukur ngalabati mana kerahaya unggul kitu. Tapi pun yang geus ieu pek. Anggaran gede itu ieu tapi transparansi eueuh. Wah, rea-rea deui. Can kaayaan ayeuna halodo panjang 3 rat. Na teu watir euy, tingali di pakampungan mah jiga nini aing di kampung nepi ka tebok ripuh pisan ku eueuhna cai. Kulantaran cenah teu eueuh WC acan mah di imah teh mun mangsa nyeri beuteung teh nepi ka dolbon cenah. Dolbon naon? Ceun taun di kebon. Nyeri beuteung di kebon. Modal, atau bukan modal atuh. Di Siliban teh akan dijelaskeun. Na teu watir kana lebadinya euy. Udah tapi kucinya empek. Aya oge nu dol wah. Modal di sawah garing. Kitu. Marukana Gusti ieu teh omong-omongan nu lian nu handap. Nanging nya kitu teh wangsul di kasalira, tah. Tarimakeun dina lebah eta. Naon sabab? Da geuning lamun ditapaluru sajeroning eta tetep urang teh kudu ngeunteung diri sorangan. Mawas diri. Lamun urang dina hiji pejabat, dina 10 pejabat aya hiji we pejabat anu goreng, tanu salapan teh bakal kabawa goreng. Kaciwit kulit kabawa daging. Ya. Tapi lamun urang rumasa pasti bakal kasidiran mun teu moal. Tadi dia omat jadi lalab keur urang salarea. Ngan lalab oge kumaha carana ameh pikeun ngaronjatkeun deui kahirupan berbangsa, bernegara kalayan leuwih religius ka hareupna. Leres. Aya kitu dunungan teh demokratis lageunahna. Jeung teu baperan pamit dikritik teh. Nya. Welcome. Terus beakeun deui sok. Contoh kitu. Dina sajeroning kitu teh nya cenah merebakna ayeuna kulantaran meureun lapangan pekerjaan ayeuna sempit. Beuki heureut. Pangabutuh beuki gede anu tungtungna teh nya eta. Naon? Terlibat kana permainan judi online. Judi online, main selawat. Maksudna meneangan paleleuwih. Ngan kulantaran tadina hayang untung, efek jadina buntung. Nah, cenah eta mah sistem atuh. Ari setiap sistem pasti eta geus aya nu ngoprekna. Di mana aya judi make jeung beunghar, aya lain bandarna mah. Di setting dasuna tangtuna oge mimitina ngan dasarna tadina meureun meunang pangbibita meunang heula mimitina tungtungna teu deuyeun tak ieu na cilakana teh na cilakana kumaha cilakana gede pisan saperti kacaritakeun di hiji kampung manehna pagawe
pegawai seres minangkana pegawai pengtai gaji 2 juta sabulan atau gaji 3 juta sabulan tanu 3 juta eta teh dipake depo ku manehna da hayang leuwih teh depo teh naon apa depo acan nya depo singkatan Dewi Persik DP dia nama saya oh itu DP nya nya deposito cenah maksudna marek main slot dina 3 juta eta dibeakeun kana depo dipake jarak sabulan eta usaha sapoe beak sedangkan balik ka imah pamajikan nanyakeun mana resiko ujung hingga dibere mana kakabaeun sedangkan kulantan eta dapur kudu ngebul tungtungna pamajikanana satuangeun salakina pinjem-pinjem ka Bang Emo lumatak yakin ayeuna keur merebak Bang Emo lumatak ibu-ibu unggapeun make jeung ngariu make jeung cara rumpah aku berjanji akan membayar tepat waktuna ngarariung geuning di rorompok nah apanpun bojok koordinator Bang Emo paingan sia geus ruak kene itu dapun bojok geus sami we nengan perleuwih nya itu Gusti tak jadi ayeuna teh kulantaran urang ngantep teuing anu tungtungna negara luar boga produk bari jeung neangan untung tina enteng ke negara urangna oge eueuh keamanan anu pasti anu temahna urang teh dieuneuk-euneuk sosialna politikna budayana agamana sareng sajabina geuning tinggal ku salira geuning tuh di negara urang anu teluyu jeung budayana sapertina batur nongton dangdut nongton band pan teu afdol lamun teu bari minuman keras mah obat jeung sajabana hartina teh ieu teh ruksak secara pribadi ruksak moralitasna ruksak ka nagarana sedengkeun barudak ora teh tulang tonggong nagara yakin kaituna jagang ke paur pisan jadi teu aya revolusi mental anu tungguna teh kieu we stagnan monoton bari jeung urang teh ukur jadi konsumtif negara urang sorangan jadi masyarakat konsumtif lain masyarakat produktif urang waduh hebat maneh lain hebat da ieu mah data bari jeung sok nemrak ayeuna mah media naon-naon sok dibolekerkeun dina Instagram dina Facebook dina Twitter nya dina TikTok baru kana Twitter Snapgram Snapchat micet sejoyo dinya semua nya itu tah bener Senopati eta caritaan teu disalahkeun kaula oge ranggah lamun nempo kana lebadinya naon sabab da kaula sorangan oge da moal bisa tetep kudu aya gawe bareng tah ieu pikeun ngungkulan heula timbalan pikeun ngungkulan penyakit anu teu bisa leungit wabah anu teu bisa ilang kaula tunyutanya kanu bisa ya bisa hindar ieu nagara tina penyakit bisa lilang ieu tina wabah tapi aya syarat anu tangtu naon nyaeta kudu ngajieun tumbal sarana tumbal anu ieu tumbal teh nyaeta kudu ngamaehan hiji jelema anu dipenta teh nyaeta Pandawa nu kadua Bima ngaranna anu kiwari gegerungan dina calongcong wajah geus beunang dicara ku aing oh anu net-netan teh nya da ka kuping ka digerungan net tulung aing net gigituan cenah eta teh Bima oh sugan aing sada desa teh karek apa wing nya juga teh net dagang kornet teh eta teh Bima atuh naha iraha di bade tumbalkeunana tah
masalah ditumbalkeunana aing teh bingung gitu ti. Anu jadi bingung benang ku benangna hese di ala getihna teh. Nah, hanya tak lihat. Pakarang eueuh nu mempan. Pusaka naon-naon wae oge eueuh nu mempan. Uluh, nu mampu. duga jelema teh tah. Nya dicobaan ku pedang ku aing disabet kakah rompang. Bedog pon nya kitu teh. Digebuk heula ku aing ku panakol kendang ame hipu tetep we eta jelema kota kituna Gusti nu agung dicobaan ku aing digencet ku beko kalakah nanyak bekona teh lain pejet mah eta di jelema ieu tinu naon eta jelema teh kulitna buset kot kakituna sih nya ilok kitu euy sagala rupa pakarang dicobaan itu ieu nepi ka pusaka-pusaka baheula keris kujang itu ieu ku aing dicobaan tapi eueuh nu bisa aduh nah iduga pisan jadi laras ya teh gue kumaha lamun ku silet geus ku jarum pentul ku hinis we itu ieu ge aduh bener deuleu hebat jelema teh hebat pisan da kumaha lamun ku koneng kumaha abdi pan kitu tah di pun bojo biasana pan muncit teh hayam kolot diungkep heula make koneng hipu ayeuna mah si Aji sia memboro aing lieur koneng naon ieu teh kumaha prestona sia tapi heueuh dinya tah aya dina calong-cong wajah jelema teh dalam rek kaluarkeun pasti biusna leungit manehna bisa jangirat-tangi bisa hudang deui nu mataksa bisa-bisa aya dina calong-cong wajah waduh tah kaula teh tatanya deui nyaeta kanu bisa ngaranna teh si Togog Tejo Mantri hiji dukun sakti pananyaan ngupira saha Haji Bilal lain Togog oh Togog sugan teh Mang Bilal Mang Bilal naon eta dagang bubur mutilasi nya nu gayana setruk nih guteungeunna tapi ludes Togog Tejo Mantri benang weh ku aing teh infona yen cenah ieu Bima Pandawa nu kadua bisa diala nyawana dicokot getihna tapi aya saat anu tangtu nyaeta kudu digebuk heula kudu ku hiji mustika digebuk heula ku hiji pusaka nya pusaka naon pusaka layang jamu sekali musada layang jamu sekali musada bener eta teh lambang keagungan negara Amarta eta teh nya waduh kudu kaitu deui ngungkung beun urang teh nya oh wayana pandemi negara demi bangsa pan berkorban demi negara demi bangsa teh sok urang prak-prakan digawe ayeuna naon sabab ye lamun si lain studi dibanding kabehanana kabeh negara ge bararangsat bararangsat kumaha kabeh negara ge bararangsat tapi negara teh ngaliwatan ngabangsa teh nyata ngaliwatan ngajajah teh negara batur tapi demi kemakmuran hayat serangan kitu oge aing ya jang kemajuan negara nu matak ngajieun tareka cara kieu teh atuh susuganan ku ayana di awur-awur getih Bima di tengah alun-alun bisa ngabalukarkeun leungitna panyakit ilangna wabah tah wayahna ti aing rek mencorot getih ka maneh nana wayahna sateka pola cara jeung katangtuan masyarakat kumaha carana pikeun ngiwat layang jamus sekali musada kumaha ti mah disanggamkeun tadi sekali kaula pujang hingga ka perut margading tanagala larapati kasanggakeun
ayeuna dipetak itu demi kaum negara jeung bangsa mangga teh teuing jadi lan urang paling mangga ngiringan bae Gusti bade iraha waktosna ti ya wayahna ti mangsa nu hade ayeuna ini ngan omat carana kumaha we carana mah ameh leuwih lantip sabab lamun urang ngaganggu keamanan negara ngaganggu negara amarta ngaliwatan perang urang teh bakal kateter jajaten teh sabab jago negara amarta teh ya bisi neungar cadas lalu pentama ima geti si Bima dina mangsa musti kalayang jamu sekali musada kabawa teh mah lamun teh geus kaala geti si Bima mah rek dibalikeun pek atawa rek dipicieun di mana wae ge pek nu penting kudu ngeleungitkeun jejak urang teh sae mah ngan meureun taki-taki we kaula bade ngabantu sedang tentam tamama